Nu kumaha nu maot membawa kalimat la ilaha illallah teh? Nu maotna ruhnya sudah ditanam kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu habis masa kontrak dina jasad alias maot kaluar lagi jeung kalimat la ilaha illallah. Kabawa kalimat syahadat. Pan siga HP cik ari nu si pulsa teh HP na apa kartuna? Kartuna, lamun kartuna tos si pulsa cabut kurang kartuna tina HP. Kira-kira pulsa cicing dina HP apa milu jeung kartu? Milu jeung kartu. Tak iya awak kurang teh ngesing kartuna makruh nu bakal bertemu jeung Allah ditanya ku Allah. Lamun ruhna sudah ditanam pulsa dikir, pulsa la ilaha illallah, pulsa ismuda, maka ketika ia habis masa kontrak dina jasad alias maut kaluar nage bersama kalimat la ilaha illallah. Dan tos didikan kalimatna bersama ruh jismani ruh ruhani. Ruh jismani teh lamun kulit dicibit merasakan sakit, lamun letak kuliah merasakan asin, itu nu merasakan teh ada ruh jismani. Anak ruh jismani yang dicabut mampu ajroi jelema digebugan ke moal karasa naon.